Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna kamari entos hukum akal. Berarti ayeuna hukum syara. Pan hukum teh opat, hiji hukum akal, dua hukum syara, tilu hukum adat, opat hukum sonai. Ayeuna hukum syara bagian anu kadua tina perkara hukum. Barang ari hukum syara eta kabagi kana dua bagian. Kabagi kana sabaraha bagian? Dua bagian. Hiji hukum syara khitab taklif. Naon cenah? Hukum syara khitab taklif. Khitab taklif. Hiji hukum syara khitab taklif. Naon? Hiji hukum taklif. 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 Nah, sing tarik atuh hukum syara khitab taklif. Hukum syara khitab taklif. 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 Dua hukum syara khitab wado. Dua hukum syara khitab wado. Tah ayeuna bagian nu kahiji. Bobo. Barang ari hukum syara khitab taklif eta aya 5. Aya sabaraha? Aya 5. Hiji wajib. Hukum syara khitab taklif teh aya 5. Hiji wajib, dua sunah, tilu haram, opat lima jaiz alias sunah. Tah eta kabeh disebutna hukum syara khitab taklif. Kumari ngaran wajib. Nah, coba bagian nu kahiji. Tingali kumari ngaran wajib. Nyata ma fi'lihi asawabu wa fi tarkihi al iqabu. Ma fi'li asawabu perkara anu dipigawena jadi ganjaran, wa fi tarkihi al iqabu jeung ditinggalna jadi siksaan, seperti wajibna salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah jeung sajabana jeung saterusna. Nu kasebutkeunana wajib ari salat ari hukumna salat anu 5 waktu hukumna wajib sunah. Wajib sunah? Wajib. Berarti kasub kana hukum syara khitab taklif. Terus ayeuna puasa Ramadan hukumna sunah wajib. Wajib berarti kasubna hukum syara khitab taklif. Terus ayeuna zakat fitrah hukumna sunah apa wajib? Wajib berarti kasubna hukum syara khitab taklif. Ayeuna nuntut ilmu, belajar ilmu hukumna wajib berarti kasub kana hukum syara khitab taklif. Jadi nu ngaranna wajib teh naon? Ma pilih asawabu wa pitarki al iqabu. Perkara anu dipigawena jadi ganjaran jeung ditinggalna jadi siksaan. Seperti wajibna salat anu 5 waktu. Teu salat berarti meureunnan jadi siksaan. Salat jadi ganjaran, disebutna sawab ganjaran. Terus nu kadua kumaha ari ngaran sunah. Ya, bagian tina hukum syara khitab taklif anu kadua teh nyata sunah. Kumari ngaran sunah? Ma lihi asawabu walaisa pitarkihi al iqabu. Ma lihi perkara anu dipigawena asawabu jadi ganjaran, walaisa pitarkihi al iqabu jeung ditinggalna henteu jadi siksaan. Contohnya seperti sholat sunat duha, sholat sunat isyraq, sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud, sholat sunat witirnya rawatib, terus sholat sunat fajar. Ternyata hukumna sunah. Terus lamun dina bulan Ramadan mah isyraq, terus dina bulan Ramadan mah sholat sunat taraweh. Sholat sunat tarawehnya witir taraweh heula witir. Puasa sunah mah Senin Kemis nya. Puasa Ramadan mah tadi kasub wajib. Ya, coba kali di perkara anu dipigawena jadi ganjaran jeung ditinggalna teu jadi siksaan. Contohnya seperti salat naon? Salat sunnah nya. Terus ayeuna lamun dipigawe menang pahala. Lamun ditinggalkeunana teu jadi siksaan. Terus nu katiluna naon? Hukum syara khitab taklif teh haram. Tingali nu katilu naon?
Haram. Kumaha ari ngaran haram teh nyaeta ma fi'lihi al iqabu wa fi tarkihi as-sawabu. Ma fi'lihi al iqabu perkara anu dipigawena al iqabu jadi siksaan. Wa fi tarkihi jeung ditinggalna as-sawabu jadi ganjaran. Contona seperti nginum arak, Mabok. nya mabok, zina, nya main, maling, jeung sajabana gitu nya. Sejep. Lamun dipigawe teh itu jadi siksaan. Lamun ditinggalkeun ku urang teh nya jadi pahala nya urang teu mabok nya, teu zina, terus teu nginum arak nya ditinggalkeun jadi pahala. Tapi lamun dipigawe jadi siksaan. Terus nu kaopatna tina hukum sara khitab taklif teh eta nyata makruh. Kumari ngaran makruh. Nyaeta ma pi tarkihi as-sawabu wa laisa fi fi'lihi al iqabu hartina perkara anu ditinggalna jadi ganjaran jeung dipigawena henteu jadi siksaan. Ma teh naon perkara pi tarkihi ditinggalna as-sawabu jadi ganjaran wa laisa fi fi'lihi nya walaisa fi'lihi jeung dipigawena henteu jadi al iqabu henteu jadi siksaan. Walaisa fi'lihi al iqabu jeung dipigawena henteu mantak jadi siksaan. Seperti naon tadi teh contohnya seperti naon ngadahar bau-bauan jengkol ngadahar peuteuy nya ngarokok rek salat ngadahar peuteuy nyatu meureun baueun nu salat teh Kudu hukum. nya gitu eta hukumna makruh teh naon lamun ditinggalna jadi pahala nya tapi lamun dipigawena teu matak jadi siksaan. Terus anu kalimana hukum sara khitab taklif teh naon? Hukum sara khitab taklif teh nu kalimana nyaeta jaiz. Naon? Jaiz alias wenang. Kumaha ari ngaran jaiz? Nyaeta ma yata'allaku alaihi as-sawabu wal iqabu. Ma yata'allaku perkara anu teu cumantel. Ma yata'allaku alaihi perkara anu teu cumantel. Ya. As-sawabu non ganjaran wal iqabu jeung siksaan. Jadi henteu aya hubunganana jeung pahala jeung siksaan. Contohna seperti dahar jeung sare tanpa terkecuali sarena jeung daharna diniatan seperti misalkeunana nya urang diniatan dahar supaya kuat ibadah ka Allah. Ya, tah eta jadi pahala. Tapi lamun teu diniatan mah jadi jaiz. Nek dahar rek henteu hukumna wenang, rek sare rek henteu hukumna wenang. Jadi sare teu aya cumantel jeung ganjaran jeung siksaan terkecuali eta sare misalkan rek sare heula supaya engke meh teu nunutan nya. Tah eta mah jadi pahala. Lamun diniatan mah mentak dahar jeung sare mah kudu diniatan nya. Lamun hayang aya hubunganana jeung pahala jeung as-sawab. Paham? Terus ayeuna bagian anu kadua pan hukum tadi teh aya dua, hukum sara khitab taklif nu kaduana hukum sara khitab wado. Nah barang ari hukum sara khitab wado eta aya sabaraha bagian? Aya sabaraha bagian dan? Aya 5, hiji sabab, 2 syarat, 3 rukun, 4 sah, 5 batal. Coba ayeuna perincikeun hiji-hijina, jelaskeun. Kumaha ari ngaran sabab? Nya eta ma yalzamu min wujudihi al wujudu wa min adamihi al adamu. Ma yalzamu perkara anu lazim. Ma yalzamu perkara
perkara anu lazim. Perkara anu lazim. Lazim teh mesti kudu ya. Min wujudihi Di mana-mana. al wujudu di mana-mana aya mangka jadi aya. Jadi aya. Wa min adamihi al adamu jeung di mana-mana eueuh wa min adamihi teh al Maka adamu jadi eueuh. maka jadi eueuh. Contohna seperti naon? Contohna seperti asup waktu. Contohna seperti naon? Asup waktu. Contohna jadi seperti sabab. asup waktu dukhulul waktu. Jadi sabab karena wajib. Naon atuh asup waktu? Asup waktu teh jadi sabab. Jadi Karena naon? wajib nggak sabab. Jadi sabab karena wajibna salat. Ya. Asup waktu teh jadi sabab karena wajibna tinggal atuh karena wajibna salat. Eta nu kahiji sabab ya. Terus nu kaduana naon? Tina hukum sarah kitobado teh syarat. Kumaha tuh ari ngaran syarat? Nyata ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa laisa minhu. Ma yatawaqqafu alaihi perkara anu dibutuhkeun sihhatu syai'i kusahna hiji perkara wa laisa minhu ngan henteu kaasup tina eta perkara. Contohna seperti wudu. Tah wudu eta jadi syarat sahna salat nya dibutuhkeun eta wudu teh nya kana sahna hiji perkara kana sahna salat ngan teu kaasup tina eta salat nya gitu. Jadi ngagantung teh kitu nya seperti wudu. Jadi wudu teh jadi jadi syarat sahna salat. Dibutuhkeun wudu teh kana sahna salat nya. Terus nu ka sabriji? Katiluna anu disebut naon? Rukun. Hukum sarah kitab wado teh rukun. Kumari ngaran rukun? Kumari ngaran rukun mah nya beda saeutik jeung bieu teh syarat. Ari ngaran rukun mah ma yatawaqqafu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa huwa fihi ma yatawaqqafu perkara anu dibutuhkeun maya tawaqqafu alaihi perkara anu dibutuhkeun sihhatu syai'i kusahna hiji perkara wa huwa fihi asup dina eta perkara. Contona seperti Fatihah. Maca Fatihah dina salat, maca niat dina jero hate dina nalika takbiratul ihram anu pertama teh asup dina eta salatnya termasuknya aya dina pagawean salat. Ari rukun salat mah nya perkara asahna dibutuhkeun eta niat maca Fatihah takbiratul ihram nya aya dina pagawean salat nya perkara anu dibutuhkeun kusahna sabab lamun teu maca Fatihah teu niat nya teu maca takbiratul ihram sah teu salatna? Sah. Henteu teu maca. Misalkan teu maca Fatihah teu maca takbiratul ihram teu niat dina jero hate sah teu salatna? Henteu nya. Nah eta matakan kitu nya rukun mah aya dina jero salat dibutuhkeun sahna hiji perkara nya alias rukun nya. Maca Fatihah dibutuhkeun dina salat, maca Fatihah dibutuhkeun non niat dina jero hati dina nalika takbiratul ihram dibutuhkeun dina nalika salat ya. Jeung asup dina eta salat nya seperti maca Fatihah
nya jeung maca tasahud maca uluk salam aya teh dina salat aya dibutuhkeun oge dina eta pagawean nya eta ngaran rukun rukunan perkara anu dibutuhkeun ku sahna hiji perkara jeung asup dina eta perkara terus ayeuna anu kasepiji kaopat kumaha ari hukum sarah kitab wado sah kumari ngaran sah ngaran sah eta masta jemaah asyuruto wal arkan artinya masta jemaah perkara anu geus jumpon asyuruto pirang-pirang syaratna wal arkana jeung pirang-pirang rukuna geus kumpul ya syarat jeung rukuna berarti eta disebutna sah nya lamun geus kumpul syarat jeung rukun nah gitu berarti hukumna sah nya eta ngaran sah jadi aya hukum sah teh aya ngaran sah teh tina hukum syara khitab wado mantap disebutkeun sah teh nya geus kumpul syarat jeung rukun paham gitu jadi sah teh hukum naon hukum syara khitab wado nya aya mentah tema syaratna aya mentah tema rukunna dipigawe berarti geus sah gitu nya eta anu kasebiji sah teh hukum syara kitab wado anu kaopat nu kalimat terakhir kumari ngaran batal nu kalimat teh naon batal kumari ngaran batal nya eta mala yastajmi'u mala yastajmi'u asyuruto wal arkan makela nya beda jeung sah tadi hartina mala yastajmi'u teh perkara anu teu cumpon tadi mah sama cumpon ngan batal mah teu cumpon beda saeutik henteu cumpon teu kumpul naon asyuruto wal arkan pirang-pirang syarat jeung rukun teh henteu kumpul berarti batal contohna mun teh mah aya nu salat henteu wudu nya aya anu wudu henteu salat misalkeun aya nu adan tapi teu salat batal berarti nya ongkos salat tapi teu wudu nya malah mun ongkos jadi teu kumpul pokona mah antara syarat jeung rukun gitu bahkan rukunna misalnya mah coploknya tina salah sajina rukun salat misalkan rukun salat sabiji 17 teu dilaksanakeun salah sajina syarat mah cumpon ngan rukunna salah saji ditinggalkeun berarti eta batal sabab henteu rukunna henteu cumpon najan syaratna mun teh mah geus wudu nya ari dina syarat mah geus aya ngan cuman henteu cumpon dina rukun teu maca Fatihah teu niat dina jero hate nya dina nalika takbiratul ihram anu pertama nya henteu ruku atawa henteu sujud atawa henteu tumanina nya salah sajina tina rukun we pokona mah nya sok sanajan syarat aya tapi rukun eueuh berarti teu kumpulna antara syarat jeung rukun berarti disebutna batal jadi ngaran batal teh naon mala yastajmi'u syuruta wal arkan perkara anu teu cumpon pirang-pirang syaratna jeung pirang-pirang rukunna ta eta disebut batal nya jadi batal teh termasuk hukum naon hukum syara khitab wado anu kalimat tajet tapi acek cicikil nya hukum syara khitab wado teh cek hiji kieu mah kumari ngaran mani ma yalzamu min wujudi al adamu wa min adamihi al wujudu hartina perkara anu lazim tegasna kudu misti di mana-mana aya maka jadi eueuh jeung di mana-mana eueuh maka aya seperti mana
di mana-mana aya head mangka eueuh Sholat. alias teu wajib Sholat. jadi eueuh we salatna sabab haram kahalangan tak we jeung di mana-mana eueuh wa min adami al wujudu jeung di mana-mana eueuh eta head nya di awewe mangka jadi aya wajibna salat paham eta disebutna mani eta hukum sara anu terbagi karena dua bagian hiji hukum sara naon khitab hukum sara khitab taklif kedua hukum sara khitab wado wallahu a'lam bisawab.